Cing atulah ngajedog di imah ulah wakahayang neang nu ngeunah-ngeunah kege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayana ngajedog heula cing atulah ngajedog di imah ulah wakahayang neang nu ngeunah-ngeunah kege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayana ngajedog heula. Cek aing oge sia mah hese di papatahan ngan hayang ngalawan wae. Ayeuna kondisina geus teu biasa, malahan loba nu malapeda corona. Ieu corona lain virus teu biasa, 14 poe tina kena katemponna. Virusna edan nyieun urang leungit nyawa, mata komat nutur we heula ari sia. Siapkeun semprotan, semprot disinfektan, mun bisa mah semprotkeun kana sakabeh badan. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, ulah teu mandi jaba bau jaba rawan. Sakali deui omah tong we ke jalan-jalan, ngajedog heula anan cicing we di imah aman tong dibawa panik tapi tetep waspada dan nu penting mah ngajedog di imah heula. Cing atulah ngajedog di imah ulah wakahayang neang nu ngeunah-ngeunah kege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayana ngajedog heula. Cing atulah ngajedog di imah ulah wakahayang neang nu ngeunah-ngeunah kege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayana ngajedog heula. Tapi corona mah teu sabaraha dibanding jeung warta nu jumlahna rea hanjakalna eta warta lolobana nyieun panik kana awak jadi nyiksa. Medsos pang nama bisa nyieun jalma goya matak hayu ayeuna mah sebar warta pikeun sumanget jeung bunga balarea. Cing atulah ngajedog di imah ulah wakahayang neang nu ngeunah-ngeunah kege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayana ngajedog heula. Cing atulah ngajedog di imah ulah wakahayang neang nu ngeunah-ngeunah kege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayahna ngajedog heula.